Aduh. Jauh belah mana tadi teh? Ka kulon ka pauken. Belah wetan. Kulon. Belah wetan belah kulon. Kulon. Cek si ucil belah kulon. Belah wetan cenah. Ah, ini mah. Bener belah wetan. Kulon. Lawan cenah. Ah. 20, 30, 40, 300. Nah, di mana salah ngitung? Mana tuh? Jadi itu masuk 40, 300 kumaha lieur. Ai mana sakola di mana? Di SD. Kita kabeh nanti 100 tah. Kalau kepada kita 10, 20, 30, 40, 50. Tah jadi 100 kabeh cing bener. Teh warna tepan beda-beda di mana? Tuh, anu pink 5, anu biru 5 kabeh, nu hejo 5, nu koneng 5. 100 kabeh na teh. Cing balik nyerahkeun keluarga mun teu bisa ngitung. Eta teh hitungna ieu teh di 100 teh. ngomong king Mariot nyangan si Cecep eueuh. Mana tuh? Janjian di Leuwi eueuh, janjian di Pesona eueuh. Rek mayar hutang cenah 150.000 urut obat kuat. Meuli obat kuat ka engking. Geus obat kuat mah. Tapi can duit acan. Teuing si Cecep teh tingkah mana? Cewek kayak gitu. Bejakeun kitu bayar hutang ka si engking karunya atunya. Rek balik ke Majalaya si engkingna. Heuh, paminggu rek balik. Ke sore ka dieu deui. Ya wae raribut wae jelema teh. Si Cecep aing gitu. Nah, si Cecep aing mah. Tungguan siapa aing tagih sia Cecep. Aya wae si Cecep teh. Wah. Ai si engking euy, rek nagih sigana mah. Bahaya euy. Cecep rek ka mana? Rek lari aing mah. Rek lari. Heeh. Lari dari penderitaan. Penderitaan boga hutangnya. Apal wae yeuh bejakeun mun aya engking kitu heuh Bejakeun we rek ka Ih. pauken. ulah Tuh ka pauken nya ini teh ge. aing mah cek tinggal si Cecep teh bieu ka dieu ngaliwat Lu kawetan. kawetan Lain kawetan. Mana tuh? Kakulon ka pauken. ka mana Kakulon ka pauken. bener apa teh kawetan ka kulon Kakulon ka pauken. Kawetan. Tadi di kakulon ka pauken. sing balik atuh teh Kakulon ka pauken. si Cecep ka bauken deui wae geranya aing mah Ka pauken cenah. Pan ngomong ke si atuh rek ngabangun rek mantuan baru.